Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kumaha hidup sadayana dalamang mugia urang sadayana aya dina panangteuingan Gusti Nu Maha Gofur. Amin ya rabbal alamin. Wilujeng tepang deui sareng Pak Ilham dina pangajaran bahasa Sunda. Dina lowongan terakhir aya masih kuningan teh masih emut kinten-kinten diajar naon. Coba anu masih ingat ngacung. Mohon leres tah. Dina lowongan terakhir orang baris diajar ngeunaan warta. Tah ayeuna urang tinggalkeun heula materi ngeunaan warta, ayeuna urang bakal lincak deui kana materi nu enggal. Kinten-kinten bakal diajar naon nya sareng Pak Ilham, penasaran kan? Urang langsung wae kana materi salanjutna. Omat satajan diajar, urang ngadoa heula sasarengan dumasar kana kepercayaannya masing-masing. Ngadoa dikabulkan. Ngadoa dicapkeun sakitu. Ayeuna siap-siap mangga cari sadiakeun patlotna, pulpena, alat tulisna supados hidup langkung kuninga, langkung enakeun diajarna. Jadi hidup tiasa nyatet naon sih pentingna, naon sih materina eta urang persiapkan. Siap? Sudah siapnya? Dinten ayeuna urang baris diajar ngeunaan sisindiran. Anapun tujuan pembelajaran dinten ayeuna nyaeta aya 3. Anu kahiji, hidup dipiharep bisa maham kana kaidah-kaidah sisindiran. Anu kadua, hidup dipiharep tiasa maham, tiasa nyebutkeun ciri-ciri sisindiran. Anu katilu, hidup tiasa nyebutkeun rupa-rupa sisindiran. Jadi aya 3 tujuan pembelajaran dinten ayeuna. Kahiji, hidup wanoh kana kaidah-kaidah sisindiran. Anu kadua, ciri-ciri sisindiran. Anu katilu, hidup wanoh kana rupa-rupa sisindiran. Naon sih ari sisindiran teh? Aing terang teu. Sisindiran nyaeta rakitan basa atanapi karya sastra anu nganggunakeun rakitan basa kalawan dibalibirkeun. Sisindiran asalna tina kecap sindir anu miboga harti caritaan atanapi omongan anu dibalibirkeun. Hartina maksudna jadi henteu tongol, jadi henteu langsung kana intina. Biasana dina sisindiran maksud anu tepikeun teh atau anu dikedalkeun biasana dibungkus kudu ngaranna cangkang. Tah wangun sisindiran teh kauger ku Purwakanti, jumlah 6 dina padalisan, jumlah padalisan dina unggal pada. Ku kituna sisindiran teh kaasup kana karya sastra kana wangun anu disebatna puisi. Lantaran dina karya sastra aya 2, aya sebat prosa, aya sebat puisi. Bedana naon? Upami prosa mah henteu kauger ku aturan, sedangkan puisi biasana kauger kudu ngaranna aturan teh. Tah tadi hidup tos maham kana wangeunna sisindiran tanapi definisi sisindiran. Tah ayeuna urang lajeng kana ciri-ciri sisindiran. Aya 3 umumna. Anu kahiji, dina unggal padalisan di sindiran biasana aya 8 engang atanapi 8 sukata. Omat engang sanes engang, amunna mah anu sok nyeureut. Tah jadi aya 8 engang atanapi dina basa Indonesia aya suku kata. Kumaha cara ngitungna? Misalnya teh Ilham ameng ka pasar berarti 7. Eta disebut suku kata atanapi engang. Anu kadua, sisindiran teh biasana diwangun ku 4 padalisan atanapi 4 kalimat. Tetapi upami dina sisindiran jenis wawangsalan mah biasana cekap diwangun ku 2 padalisan. Terus anu terakhir, dina sisindiran teh aya disebut cangkang sareng eusi. Tah biasana cangkang mah aya dina padalisan ka hiji sareng kadua, sedengkeun nu katilu sareng kaopat eta mah disebatna kana eusi. Terus aya deui hiji deui Purwakanti. Purwakanti teh jadi biasana mah pola A B teh dina basa Indonesia mah dina sisindiran Sunda ge aya. Eta disebutna teh istilahna mah Purwakanti atanapi Indonesia mah biasana disebut kana nganana prima.
jenis-jenis sisindiran atau napi rupa-rupa sisindiran teh nyaeta kabagi jadi dua. Nu kahiji ditilik dumasar kana wangunna atau napi bentukna. Anu kadua ditilik dumasar kana eusina. Ayeuna urang anu kahiji heula. Dumasar kana wangunna sisindiran teh kabagi jadi sabaraha terang jadi 3. Anu kahiji aya disebut paparikan, rarakitan, sareng wawangsalan. Berarti aya sabaraha aya 3. Paparikan, rarakitan, sareng wawangsalan. Anu kadua dumasar kana eusina sisindiran teh dibagi oge janten sabaraha? Janten 3. Anu kahiji aya silih asih, anu kadua piwuruh, anu katilu sesembret. Tangke ieu hidup baris diajar deui ke di tingkatan SMA. Ayeuna cekap hidup diajar ngeunaan sisindiran dumasar kana wangunna teh. Anu kahiji aya anu disebut paparikan. Nah, paparikan teh asalna tina kecap parek anu miboga harti deukeut. Nah, paparikan diwangun ku cangkang sareng eusi anu padeukeut sorana sarta muruakan ti dina unggal padalisana. Ayeuna perhatikeun teks sisindiran di handap ieu. Mencit meri dina rakit, boboko wadah bakatul, lain nyeri ku panyakit kabogoh direbut batur. Nah, jadi eta contoh paparikan, contoh sisindiran paparikan. Ayeuna kumaha sangkan gampil cirina, perhatikeun we pada lisan kahiji sareng katilu. Anu kahiji urang perhatikeun, mencit meri dina rakit. Ayeuna pada lisan katilu, lain nyeri ku panyakit. Jadi tungtung kalimah tungtung pada lisanna aya tulisan atau perwakan tina teh huruf i tapi it. Jadi dijang 3 biasana sami oge sareng pada lisan ka 2 sareng ka 4. Jadi nu kadua mah aya tul, anu ka 4 mah aya tur. Nah, jadi cirina eta padeukeut sorana, eta ciri utama sisindiran paparikan. Kumaha barang tos ngartos tah can? Nah, ayeuna urang leuweut kana anu ka 2 tadi paparikan atos, ayeuna leuweut kana rarakitan. Tah, rarakitan teh nyaeta salah sahiji wanda sisindiran anu dibangun ku cangkang jeung eusi. Salah sahiji ciri anu paling gampang nyaeta saupama dina jenis sisindiran rarakitan mah cangkang jeung eusina kudu sasora sarta muruakan ti ngan unggal pada lisana tapi unggal panentungan kalimahna. Ayeuna perhatikeun sisindiran di handap ieu. Sing getol nginum jamu nungguna nguatkeun urat. Sing getol neangan ilmu nungguna dunya akhirat. Nah, cirina gampang. Nyata aya kecap-kecap anu diulang. Contohna pada lisan kahiji jeung katilu. Aya kecap sing sareng sing getol jeung sing getol sami. Anu paragraf atanapi pada lisan kadua aya kecap nungguna dina pada lisan kaoge aya sami nungguna oge. Jadi cirina eta tah lamun misalnya terjadi pengulangan kata tah eta lebet kana jenis sisindiran rarakitan. Tah kitu. Sakitu heula lawungan dinten ayeuna kumaha tos ngartos sayeuna. Ngartos Pak, alhamdulillah upami ngartos mah. Tah, sangkan hidup langkung ngartos mangga hidup tiasa searching, browsing, googling, everything utami nama ulah cicing. Sangkan henteu overthinking. Sakitu tiasa kapihatur, mugi manfaatna, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urip Sunda.